balik gawelin Gua panasan gaweana paikan tuh enak mah ketempona naon ada kuceling tuh kembae kucel gua lah gondrong kembae gondrong oge hidung kembae hideung oge hirup deh kembae Kitu teuing ulah terus Tony ciri-cirina naon coba oh kamera nah eta teh ciri-ciri teh bertanggung jawab heeh anu bener jadi kasapa majikan nya eta kameramen Bener, dah. lain kameramen cungurna teh kitu-kitu Cungurana teuing meuning ulah nanya heuh tapi emang geus ya hidung kamu teh ya penting mah tanggung jawab berang mah kumaha kuis di mana-mana Rebeh. tadi rebeh bingung can boga deui teh rebeh anjir ge ada gua di monet yang dicukur mana hese FYP FYP di monetna mah geus FYP yang dicukur itu insyaallah lah hese dodonget nempel-nempel ya sabar oke dodol Garut oke ke salon lah barbershop 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 barbershopnya salon suka rek mani pedi mana pedi sakalian tuh pokoknya oge halari deung ngadukan runtah gitu tempo na kuku na rempel barokah tapi ngejo lah yang penting ngejo tuh di nama sejian can jihan teuing ngira hagajina ge hiji asup gawe aduh sabulan sekali sabulan sakali ngomong mah kayak bagi konten kan bagi sasapu di jalan mana heuh bagi angkutan sampahnya maka beri arek mah di ditu di kantor angkutan sampah kabeh berarti kabeh konten gitu mah supaya tanggung jawab ya di kecamatan teh gawat di kecamatan teh aya dinas kebersihan pan emang ayang sapaleun aya sapaleun Pak eta teh dititah ku Pak Dedi mun anjuran dasar aduh dewa lola mana aduh ieu gara ieu jeung runtah teh ya lola balelo cungur teh sia malelo depan kehirupannya jeung sampah nih aduh ampun ya